Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita jalma kajajaden. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktu sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui para wargi sadayana. Saluyu jeung anu geus diancer-ancer ti saanggalna. Dina wanci sorena sanggeus rasa lieur pangaruh tina arak geus rada rerep. Si Ajo jeung katilu baladna arindit sejang ngalaksanakeun pancen tinu jadi pamingpinna. Sedengkeun ari si joladna mah ngadon ngagojo deui sanggeusna opat anak buahna aramitan teh. Dina waktu anu sarua di pilemburan anu tepati jauh ti tempat nganjrekna si jolad. Nya di lemburna Cilanjung. Harita teh puluhan warga keur ngagimbung di bibir imah Juragan Ramdi. Sabab aya sabaraha warga ti lembur sejen anu ngaku-ngaku yen sababaraha domba anu aya dina kandang Juragan Ramdi teh cenah mah domba-domba anu maranehna anu leungit alatan kapalingan. Sabaraha urang saksi milu ngabenerkeun yen sabaraha domba teh memang domba milik tatanggana anu leungit alatan kabangsatan ku si jolad. Di eta patempatan ari polisi mah geus teu katembong irung-irungna acan. Sigana mah sanggeusna nempo tilu layon anu jadi korban katelengesan si jolad oge. Langsung marulang deui eta polisi teh. Waduh, buasok melian domba ladang maling tah Juragan Ramdi teh euy. Nya sigana mah buasa engkol jeung karaman si jolad jigana mah eta Juragan Ramdi. Bisa jadi ngan nah atuh ari saengkol mah si jolad debat ngagalaksak jeung ngarogalak keluargana Juragan Ramdi sagarupanya. Paling oge si joladna asa dikuciwakeun atawa asa diricikan pedah pamelina murah teuing meureun ku Juragan Ramdina. Teuing tah lamun kitu mah teu apal dewek oge. Warga anu keur ngagimbung di bibir imah Juragan Ramdi pada galecok jeung baturna. Tah Paulis apal pisan kuring mah Paulis kana kongkorongna oge. Tempo we bisi dipercaya mah dina kelenengna ku kuring ditulisan Godam minangka ngaran eta domba. Cek saurang warga kituna teh bari tutunjuk kana domba adu anu keur beberelean dina kandang anu dina beuheungna di kongkorongan. Tuh domba nu kuring mah anyar nyukuran eta teh Paulis. Sabar atuh saurang ngomongna. Jadi lieur ka kuringna ari kieu mah deuleu. Juru tulisna Juragan Ramdi anu daek teu daek kudu ancrub pikeun nguruskeun eta perkara. Nepi karada sesentak alatan lieur nya hareupan kayaan dina mangsa harita. So kaluarkeun dombana nu eta heula tah nu domba adu heula. Cek Pak Ulis deui. Sanggeusna warga nu ngagimbung rada rerep pating keleuweuna. Anu cikene ditunjuk ku Pak Ulis gura-giru ngaluarkeun domba tina kandangna. Pak Ulis gancang mariksa keleneng anu jadi gagantel kongkorong dina eta beuheung domba. Nyawe dina kelenengna teh aya tulisan Godam. Sarta eta domba oge langsung beberelean siga nu geus wawuheun pisan kanu bogana. Geus kitu mah Paulis oge bener-bener percaya. Ayeuna mah kieu wae. Pek carokot deui eta domba anu kungsina leungit teh. Sesana ieu domba jeung sakabeh kakaen Juragan Ramdi keur saeulaanan mah rek diurus ku kuring. Pikeun nyingkahan perkara anu teu dipikahayang ku balarea. Sok cokotan dombana anu rumah sakaleungitan. Ceuk Paulis deui kalayan pohara pisan tandesna. Sarerea langsung sapuk karena keputusan Pak Ulis teh. Dan memang nya atuh lamun teu kitu mah bakal loba warga anu parabut teu saeutik kamungkinan bakal nepi ka aya nu pasea.
atuh pikeun sabaraha warga anu dombana bisa kapemilik deui. Katampona teh siga anu pohara pisan baru ngaheunana. Sageusna nunuhunan sarta amitan ka Paulis mah langsung bae marulang deui kalemburna sewang-sewangan. Jahat pisan anak kieu mah Juragan Ramdi teh euy. Saengkol jeung karaman si Jolat. Jaba make jeung nyita Abah Samiri pikeun neluh Lurah Jatilinduh katut anakna sagala cenah eta teh euy. Heuh, untung keneh Bah Samirina bisa dilumpuhkeun ku si Tergos Beureum. Kitu di antara galecokna warga nu harita masih keneh pating laliud di pipir imahna Juragan Ramdi. Anu tayohna mah perkara Bah Samiri jeung si Tergos Beureum oge geus nepi bejana ka lembur Cilanjung. Beja tata lepa nepi ka antukna mah dina waktu anu ngan ukur sabaraha poe oge. Kalakuan gorengna Juragan Ramdi geus narekab bejana meh kaunggal pilemburan. Balukarna warga nu satadina mah mangkarunyakeun kana nasib anu kaalaman ku kulawargana Juragan Ramdi. Ari ayeuna mah malah malik jadi loba anu ngajejeleh sarta teu saeutik anu mupuas. Siga harita saurang awewe anu kawilang geus aya umuran keur hari weus-weus ditepas imahna Kang Husna nepikeun deui beja anu katarima ku dirina. Cik tempogra waduh mana Jang Husna anu tilu leungit oge aya di ditu. Ngomong we ka Jang Ulis, da Jang Ulis ayeuna mah anu ngurusna Jang Husna. Lah wios ceuk, da abdi mah tos rido. Oh nya, ieu artos bilikna nya ceuk, sakantenan sareng anu 2 golong deui nya. Kang Husna ngasongkeun duit anu tayohna pesen bilik ka salakina eta awewe. Atuh engke we duit anu 2 golong deui mah Jang Husna. Pan keur digawean keneh barangna oge. Ah wios supados jongjon. Sareng upami kersaeun mah mamang sareng Jang Oleh enjing pi warang ngabantosannya ngaruag ieu bumi ceuk. Ih pan si mamang mah keur ngagawean bilik keneh. Ai nya lamun imah ieu diruag da cicing heula di mana Jang Husna? Rek ngilu we di bumina Cioni. Pan aya nu kosong disaprak putrana ngiring sareng minantuna teh. Sabot keur kitu sabot eta awe keur ngawarangkong jeung nyilam katut Kang Husna. Kurunyung jeung Aris ngurunyung mamawa kerese. Rada pulah pilih heula tincakeun mangsa ngalengkah di buruan teh da geus loba kai awi bilik jeung sajabana. Geus ti mana Jang Aris? Meuni beuki kasep ka tempona teh ayeuna mah. Jangkung deui ih meuni ganda. Tanya eta awewe mangsa Jang Aris geus aya di hareupeunana. Tos meser paku bi. Temal Jang Aris kituna teh bari gancang ngajak sasalaman. Siga anu resepen pisan eta awewe ka Jang Aris teh. Eta meureun pernah nempo sikep basana nu hade. Aris mah hoyong leleson heula ieu teh capek. Jang Aris rutret kanu keur dariuk. Nya Jung, sakalian tah ampihkeun paku Aris, ceuk Kang Husna. Sanggeus ngajewang paku anu samemehna ditunda di hareupeun bapana mah kebat bae Jang Aris ngoloyor ka jero imah. Paku ditunda di patengahan, ngoloyor heula ka dapur sakedeung. Ngadon nginum pikeun maseuhan ti koro. Geus kitu mah kebat bae Jang Aris ngoloyor ka rohangan kamarna. Reregan panghalang lawang kamar teu poho ditutupan heula. Goledag geus di jero mah Jang Aris ngagoledag ngagolerkeun awakna dina dipan. Sajongjongan mah sajeroning gogoleranana teh Jang Aris ngadon hulang-hulang. Sakapeung unggut-unggutan, sakapeung kurang kerung, nepi ka 2 halisna meh hampir tepung. Ciciren keur meres pikiran anu pohara tarikna. Lain eta mah lain Gusti anu mutlak Riz gebeg. Jeung Aris nepi ka pohara ngagebegna
mangsa ngadengi anu cik keneh ngomong di gigireunna teh. Barang direre tetela Ki Praja geus ngajantang di gigireunana. Ki, Jang Aris langsung ngorejat sarta gancang sasalaman. Ge, saanggeusna sasalaman mah Ki Praja diuk di gigireun Jang Aris anu geus diuk dina tungtung dipan. Janten kumaha tuh Ki? Nya, Gusti anu aya dina diri urang mah ngan ukur cahayana wungkul. Saumpama hadir anu mutlak nama atuh bakal langsung hancur urang teh. Da moal aya nu sanggup ngawadahanana. Gusti mah tan wates ari urang mah sarwa kawatesan. Gusti mah teu boga tempat pikeun nyumuruh. Teu boga tempat pikeun nganci. Jadi ulah sok dibuyang-bayang kujang Kasep. Jang Aris unggut-unggutan ngaregepkeun kakacapan guruna kalayan saragap pisan. Antara urang jeung Gusti kawatesan ku alam cahaya. Moal bisa kitu wae pajonghok sareng anu mutlakna. Da moal aya nu kuat atuh Kasep. Atuh moal tiasa nyambung upami kitu maki antawis urang sareng nu mutlak teh. Bisa kapanan aya nu janten wasilahna, aya nu janten perantarana, cukang lantaranana, nyatana utusan Rasul ya, Atman Nur Muhammad atawa naon bae disebutna di kerjaman Nabiullah Adam. Oge parantos aya eta wasilah mah eta kene ngan peda sok beda nu nelah. Saumpama teh wasilah anu eta mangka sakur doa urang oge ibadah urang jeung naon bae kasebutna maka moal nyambung ngagantung di awang-awang. Matak sakur doa oge sok dibarengan ku selawatna geuning kitu Kasep. Muhun kahartos Ki dupi perkawis roh eta kumaha Ki? Pan saur Gusti oge ari perkara roh mah urusan anjeunna. Eueuh saurang oge nu apal ngan ukur manten anu ngadamel. Ngan meungpeung ditakdirkeun jadi manusia anu narima beja ngeunaan karasulan jeung jalana. Mangpaatkeun sabisa-bisa pikeun neangan jalan pangbalikan. Meungpeung janten manusia. Jang Aris rada kerum. Aris. Kieu yeuh Kasep menak soleh jinggo. Sakur nu nyawaan pasti ngalaman maut. Anu maut teh jasadna, dari rohna mah moal ngalaman maut. Roh eta saleupasna tina raga teh nanggung balukar atawa karma. Saluyu jeung kalakuan mangsa keur hirup di alam dunya. Saumpama can sampurna alatan teu bisa ngaguar rusiah dirina, mangka moal bisa langsung balik ka nu maha roh. Aya anu diasupkeun kana wadah manusia deui. Rada untung eta mah aya kasempetan pikeun ngaronjatkeun sarta nimu rusiah diri. Anu bedegong mah aya anu diasupkeun kana wujud bagong. Anu ngijing aya nu jadi anjing, aya nu jadi batu jeung sajabana, malama aya nu langsung dibaledogeun ka tempat pangbalikan anu panggoreng-gorengna. Kalayan geus moal aya harepan deui pikeun teu nemu jeung kasampurnaan kitu tah Kasep. Astagfirullah. Jang Aris nepi ka bibiri gidigan. Tah mata meungpeung dicipta jadi manusia. Gerateangan jalan balik anu hade malah mandar ngahiji jeung kasampurnaan. Hatur nuhun pisan ti wejagana Ki. Teu karasa ujug-ujug aya nu beueus dina panon Jang Aris. Akirek mulangnya sujang sing ati-ati tur iyatna. Sabab hidup teh tereh didatangan ku jelema anu kasaktiana lain bantrak-bantrakeun Kasep. Saha Ki? Jang Aris kurang kerum.
engke oge nyawa sorangan sing hati-hati we pokona mah Sujang, sing bisa ngajaga diri, sing bisa nahan diri. Ke laki dupi abdi kenging diajar kesaktian ki montong kabita kuno karari itu dulu. Nah ki satemena ilmu kasaktian ayana dihandapun alam kasadaran kieu sangkan leuwih kaharti mah susunan alamna ti luhur kahandap. Alam maha sadar, alam leuwih sadar, alam sadar, alam sahandapun sadar. Tah kasaktian teh aya di panghandapna anu hartina lamun hidup teuleum kadinya mangka bakal leuwih jauh tinu mutlak atawa jauh tinu maha sadar. Eta pisan sababna mah matak para nabi teu kawentar ku kasaktianna oge. Aya oge kaahengan ari di para nabi mah alatan mi'raj ka alam saluhureun sadar dugi kalebur pangakuan diri anu aya angin kawasa Gusti. Jadi ulah teuing neangan nu kararitu lamun urang geus yakin kanu mutlak ke oge bakal aya pitulung anu ujug-ujug datang sorangan seperti nu kaalaman ku Musa geni bisa ngabelah lautan jadi jalan malahan mah, seperti nu kaalaman ku Ibrahim gening teterak di duru kitu tak kasep. Aduh hatur nun pisan atuh ki wejanganana nya sakali-kali mah tepungan barudak di pasantren karunya pasti geus saroneun ka Sujang. Mohon ki insyaallah bade diestokeun pisan ki hapunten kamari-kamari mah abdi teh nuju seueur pisan uruseun ki. Nya aki oge nyaho ayeuna mah aki rek mulang heula nya Sujang. Titip salam ka Kitirta sareng kabarudaki Ki Praja timbang unggul sarta nu saterusna mah ngiles taya tapakna. Cag tunda lalakon Jang Aris urang samper deui kayaan Neng Tina anu kiwari keur aya di pangancer kananan Nyimas Sansan nyatana di dasar talaga. Dina waktu harita Neng Tina keur sila dina luhur batu anu ngajemprak hareup-hareup jeung Nyimas Sansan. Sapasang panon Neng Tina dipeureumkeun kalayan dua dampaleungeun dirapatkeun dina hareupeun dadana. Sikap Nyimas Sansan oge teu jauh beda ngan dua leungeunna nyolodor ka hareup persis pisan numpang kana tak-tak Neng Tina. Gebur wer 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 teu lila antarana aya cahya beureum anu ngagebur hurung tina dampaleungeun Nyimas Sansan sarta langsung ngabulen kana sakujur awak Neng Tina. Ter 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 badan Neng Tina nepi ka ngageleter terhebat pohara tarikna. Kesang lembut kesang badak dumadakan ngaragajag maseuhan awak. Kesang katempura renung dina tarang ngucur ka handap. Wer 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 cahaya beureum anu ngabuleun awakna Neng Tina tuluy muter para pisan tarikna nepi ka antukna mah nyelesep asup kana dada Neng Tina. Nya Neng Tina beunta deui ka tembong Nyimas Sansan keur sura-seuri jiga anu segema. alus Tina kekuatan bunda geus asup kalayan sampurna. Ayeuna kekuatan hidup geus jauh mapakan si Hatong jeung anu jadi muridna. Ngabundakeun ayeuna mah Nyimas Sansan teh gaul sigana mah. Hatur nuhun pisan Bunda Ratu. Neng Tina acong-acongan nyembah ka Bunda Ratu Sansan. Nya tapi can kabeh diturunkeun kekuatan bunda teh eta mah karek satengahna pikeun saterusna hidup kudu ngeueum deui di tempat anu sasari pikeun nyiapkeun wadah kekuatan anu rek ditarima tina.
ari perkawis ilmu pelet ya kumaha Bunda Ratu. Gampang perkara eta mah tina. Pokona saha we lalakina bakal langsung kasengsrem mangsa nempo hidup. Ayeuna mah sampurnakeun heula we kasakten hidup. Sangkan jadi jawara anu taya tandingna tina. Ujug sumangga Bunda Ratu. Sejang ngiringan be kumaha saena abdi mah. Seja turut tumut ka Bunda Ratu. Alus tina kolenyai. Katembong aya cahaya beureum anu ngolenyai dina panoneng tina jeung Nyi Mas Sansan. Teu beda we jeung gurat mata Rai Sanja. Sok cobaan heula kekuatan anu geus aya dina diri hidup teh tina. Tuh, ancurkeun batu anu itu tina. Sok ancurkeun. Nyi Mas Sansan nuju hiji batu anu ngajungkiring segede anak mundi. Jung, neng tina cengkat nangtung. Awakna nukangan Nyi Mas Sansan. Kalian sapasang panon neuteub seukeut kana ngajungkiringna batu. Anu kira-kira 8 meter di tempat mehna nangtung. Iya! Tekungsi katempo masang kuda-kuda heula. Meh barang pisan jeung jorwokna langsung baik neng tina ngadorongkeun leungeun katuhuna. Lempeng pisan ngarah kana batu gede anu rek dijadikeun sasaranana. Kebut benesat. Tina dampa leungeun neng tina ujug-ujug aya cahaya beureum anu ngablesat. Saubuar. Batu anu sakitu gedena teh nepi ka langsung hancur burak-rakan. Alatan kateumbrak ku cahaya beureum anu ngablesat anu kaluar tina dampa leungeun neng tina. Seri neng tina mata kukurayeun. Alus tina, alus pisan. Nyi Mas Sansan siganu segema pisan. Hatur nuhun pisan Bunda Ratu, hatur nuhun. Neng tina acong-acongan nyembah sanggeus malik deui awakna. Nya, Jung. Ayeuna mah gerang ngeueum deui di tempat anu biasa tina. Neng tina nembalan ku unggeuh. Coelat jeleng. Geus kitu mah kalayan dina gerakan siganu hampang pisan. Neng tina ngacorelat ninggalkeun Nyi Mas Sansan anu jadi guruna. Nyi Mas Sansan cicirihilan nepi kalenggakan. Sorana ngaweuhan kasabudeureun eta patempatan. Tapi dina kayaan keur kitu, ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seepkeun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Ayah, assalamualaikum warahmatullahi